Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dangu pateuteub layar dina video tutorial nggunakeun aplikasi game aksara Sunda karya Ihsan Hasanuddin. Simkuring sapara kanca tim produksi ti program studi pendidikan bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video diajukeun pikeun nyumpunan ujian akhir semester dina mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa kalayan dosen pangampu Profesor Dr. Yayat Sudaryat M.Hum Sinareng Danan Darajat SPD MPD. Ieu tutorial teh baris ngarojong kana KD 4.7 pengajaran aksara Sunda mata pelajaran bahasa Sunda muatan lokal di SMA, SMK, MA kelas 10. Anu jadi kaonjoyan tina ieu aplikasi nyaeta haratis nu bisa diakses ku saha wae ngaliwatan HP Android. Dirojong ku tampilan nu basajan jeung babari dipakena. Pikeun ngagunakeun ieu aplikasi, urang kudu ngunduh heula aplikasina ngaliwatan Google Play Store. Ketik wae game aksara Sunda tuluy dipaluru. Saupama geus kapanggih, tuluy wae diunduh. Nalika geus ngunduh ieu aplikasi, satuluyna game aksara Sunda teh geus bisa dipake. Sanggeus dibuka, urang bisa nitenan aya 2 klasifikasi wawanohan kana aksara Sunda dina ieu aplikasi. Nyaeta aksara ngalageuna jeung aksara suara. Dina bubukana bakal diwanohkeun heula sawatara aksara Sunda. Sanggeus kitu, ieu game teh siga tatarucingan nu kudu diteguh kumaha sorana nu bener. Maksimal ngalakukeun kasalahan dina ieu tatarucingan teh nyaeta 3 kali. Nu saupama geus salah leuwih ti 3 kali kudu ngulang deui. Saupama bener sakabeh tatarucinganna bakal menang bintang 3. Nah, anu jadi kahengkeran dina ieu aplikasi teh nyaeta kudu dibereskeun sacara ngaruntuy ti aksara ngalageuna dumasa runtuyanana. Tuluy ke aksara suara oge nurutkeun runtuyanana. Ieu aplikasi teh kacida mangpaatna pikeun ngawanohkeun aksara Sunda ka peserta didik nu bisa dipake di mana wae jeung iraha wae. Mugi aya mangpaatna, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.